Wa yahrumu sareng haram bil haidi kusabab haid wa nifasi sareng nipas. Naon al mubasyaratu sili antelan fima dina perkara bayna surrati antara bujal wa rukbati sareng tuur min ghairi hailin tanpa aya halang, min ghairi hailin tanpa aya halang. Wal mururu sareng ngariwat atas ini sah. Wal mururu sareng ngaliwat fil masjidi kajaro masjid. In khafat lamun sieun itu si mar'ah atau awewe tanjisahu kana nganajisan itu masjid. Wa saumu sareng haram puasa wa muharramatul jinabati jeung pirang-pirang pengharaman jeung pirang-pirang pengharaman junub. Asabiqatu anu teu heula. Wa yajibu sareng wajib alal haidi ka jalma anu haid wa nufasai jeung pirang-pirang awawe anu nipas naon qada'us shaumi ngodoan puasa al-faiti anu tinggalin fil haidi dina keur haid wa nifasi jeung keur nipas duna qada'i shaumi henteu wajib ngodoan salat al-faitati anu tinggalin fihima dina itu haid sareng nipas. Fihima dina itu haid sareng nipas. Masalah baca bara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarumu bil haidi wal nifasi al mubasyarah bima bayna surah wa rukbah. Tinggal lainnya rek ngajelaskeun kana pangharaman pikeun awawe anu haid atau awawe anu nipas. Haid jeung nipas kamarilah geusnya. Waktu nipas, waktu haid udah kamari, tinggal lainnya pangharaman pikeun jalma anu haid jeung nipas. Di antarana pangharaman pikeun awawe anu haid jeung nipas al-mubasyaratu fima bayna surah wa rukbah haram sili antaran antara bujal jeung tuur. Nah, jadi lamun ayeuna awawe keur haid maka salakina teu meunang sili antaran antara bujal jeung tuur. Kumaha lamun atalna di bawah tuur rekana sukuna jeung roromeheunana meunang. Kumaha lamun di atas pusar mendaki gunung boleh silahkan. Tapi ulah nyababkeun kana naon? Terjerumus kana guha hantu. Nah, iya menjadi bahaya. Jadi meunang lamun
min ghairi hailin tanpa naon, tanpa aya halang. Walamun dihalangan menang hege dihalangan mah. Lamun tiama dibuka halangna, tah ieu henteu naon deui, henteu meunang. Geus we lah ulah we intina mah. Intinya lamun awewe keur naon? Keur head. Sabab geuti head itu panas. Ya. Panas mata karuksak. Naon sababna? Cangcut awewe sok raruksak kabakar ku geuti head. Sok barolong nih nya. Lamun keur head lamun keur head ya, keur head digarape ku jilan teh. Ieu bahayana kana naon? Ieu cangcut oge sararowek komo si kolor. Tah bisi naon? Bisi soek ke kumaha? Bisi buduk ke kumaha? Nah, maka hukumna geus naon? Enggak boleh. Mata hukum syariat aya ngalarang teh sabab aya madarat. Di mana-mana hukum syariat itu aya larangan berarti aya madarat. Di mana-mana hukum syariat aya parentah berarti ada naon? Ada manfaat. Walaupun secara logis orang, secara akal orang itu can kaidrok karena kamanfaatanana. Sebab logis orang, akal orang itu dibandingkan jeung hukum syara wa jauh. Jauh teh nyaeta hese ngaidrok karena kamanfaatanana kecuali lamun orang anu berpikir itu bisa ngaidrok karena kamanfaatanana parentah hukum syara. Kawas kieu ya. Urang ku Gusti dititah salat. Ya. Hukum syara ngawajibkeun ka urang naon salat. Teu pati-pati ayeuna maratakeun kana salat. Anu adeganana sapertikeun kitu, nangtung, ruku, sujud, tahiyat. Oh itu aya naonna? Aya manfaatna. Satu hari 5 sabaraha kali, 5 waktu itu aya naonna? Aya manfaatna. Kan beda urang mah teu naon, teu apal kana kamanfaatan eta. Kunaonna? Ku bodona. Jadi otak urang mah otak naon itu otak TK. Mane apa TK? Ya. TK lamun budak TK lamun hayang sakola sok dikumaha? Sok dipaksa. Nepikeun ka dibere naon, Pak? Dibere duit, dibere bakal budak TK teh supaya daek naon? Sakola. Cing manfaatna sakola keur sahana, keur kolotna, keur budakna. Keur budakna apaleun teh budakna ka manfaatanna sakola TK. Tah teu apaleun gitu. Anu apaleun sahana? Ya kolotna. Cokolotna teh karunya sok cing sakola. Sakola cing tinggi cokolotna teh. Keur TK keneh teh. Sugan ayeuna budakna ngartieun teu ngartieun. Budak mangartina kana naon we? Kana duit we, kana jajan. Sugan kana sakolana ngarti henteu, manfaatna sakola henteu. Tah, urang jeung hukum syaratnya sapertikeun kitu dikumaha? Dipaksa gitu. Ketika urang aya dipaksa, ada kamanfaatanana, aya ngan urang teu naon. Apa? Kamanfaatan eta. Tapi lamun teu mah ayeuna urang akana dipake nya keur neangan kamanfaatan parentah eta itu pasti bakal naon bakal aya kamanfaatanna ngan pada urang teu naon teu apal gitu matak ulah naon ulah ayeuna tanda tanya lamun aya parentah tina hukum syara itu pasti bakal aya naonna aya nafe'na itu pasti bakal aya kamanfaatanna ngan pada urang teu naon teu apal karena tadi teh urang mah otak TK kawas TK dibandingkeun jeung hukum syara. Setelah eta hiji jadi teu meunang haram lamun awewe keur haid, awewe keur nifas itu al-mubah syarah silih antara boja jeung naon
jeung tur itu hukumna teu meunang. Hiji ta pangharaman keur nu haid nya. Matak awewe lamun keur haid ulah naon? Ulah ngamibita keur haid henteu naon? Teu dicalana, teu make baju, teu make kutang. Tah ieu naon deui? Teu meunang deui gitu. Lamun keur haid keur nifas tutupan kabehanana, beungeut tutupan kabeh pokona malah gitu. Bisi naon? Bisi narik kana kahayang lalaki. Narik kana kahayang salaki. Nah, bisi itu mata keur haid mah mending naon? Tutupan, ulah dibolakar-boleker dibuka. Salaetan numerinya. Mereka duana pangharaman pikeun jalma nu haid wal mururu fil masjidi in khafat dan disahu kaduana haram ngaliwat di masjid ka masjid. Lamun sieun kana nganajisan eta masjid. Ieu haramna ngaliwat. Ngaliwat mah teu haram. Meunang. Ieu mah ngaliwat. Ngaliwat itu abus ka masjid keluar masuk tina panto satu keluar tina panto satu deui itu ngaranna murur. Lamun di dieu nya abus di tukang keluar ti hareup tan kitu ngaranna murur. Haram tapi syarat lamun mikarempang kana nganajisan eta naon masjid. Hartina bisi eta getih haidna aceret ka mana? Ka masjid. Tah itu haram. Komo lamun pepe pulang pergi masuk tina eta lawang kaluar deui tina eta naon? Lawang. Itu mah haram teu meunang. Ieu mah naon murur. Murur bieu. Masuk tina santu lawang, kaluar tina lawang anu sejen. Nah itu ngaranna murur gitu. Ieu murur geus naon? Geus haram komo lamun teh malubsu cicing itu teu meunang haram. Mata teu meunang jalma anu haid cicing di mana, Pak? Di masjid. Enggak boleh hukumna haram. Ngaliwat oge teu meunang gitu. Teu meunang oge lamun ayeuna bisi naon? Bisi ngecelak naonna getihna. Mang abi mah aman sotekna pakai sayap kiri dan kanan. Gitu. Nah, lamun kira-kira aman, terus aya pangabutuh banget. Meunang. Lamun kira-kira naon? Aman. Ngan anger lamun pepe hukumna haram teu meunang. Da meunang teh lamun teh ngaliwat bari naon? Aman. Gitu. Ngaliwat bari aman. Aman teh geus pokona mah aman ceuk awewe teh. Moal naon? Moal ngacret. Sabab ieu mah soptekna wah sayapnya lega misalna teh. Aman pokona mah. Tah, meunang murur, meunang lamun aya perlu mah. Ngan teu meunang pepe. Tadi teu meunang naon? Pulang pergi eta mah lain murur eta mah. Da murur mah tadi teh masuk tina satu lawang, keluar tina satu lawang deui gitu. Geus lah pokona mah intina mah ulah. Mending ka mana? Mending nguriling we. Ka mana? Keluar daripada masuk ke masjid. Sebab masjid itu tempat anu suci, teu meunang kakeunaan ku naon? Ku najis, teu meunang kakeunaan ku kotor. Da dua itu pengharaman pikeun jalma anu naon? Haid jeung anu nifas. Wa saumu katiluna haram puasa. Teu meunang anu haid naon? Puasa, anu nifas puasa itu teh meunang. Matak awewe mah pasti bakal boga naon? Boga kodoaneun. Sabab puasa itu sabulan pan, puasa Ramadan teh seuneukeun dina sabulan sakali, watakna awewe pasti sok naon? Sok haid ban nya. Kecuali lamun teh mah anu tara, tapi jarang 1000 hiji eta mah nya. Ngan watakna kebiasaan awewe itu biasanya sepertikeun kitu. Sabulan sakali sok datang bulan. Sabulan sakali sok naon? Sok keluar getih haid. Tamatak setiap bulan Ramadan pasti bakal aya naon? Anu haid. Matak pasti boga naon awewe mah kodoaneun. Namun saha awewe meunang puasa ketika bulan Ramadan teu meunang haram.
Geus kitu ngarang dahar haik tapi teu meunang tetegerakan gitu teu meunang ngadahar naon seblak bari lumpangan hareupeun kobong keur naon keur head nah itu ngambibita di kasaha ka batur teu meunang milaraan ka batu lamun rek barang dahar cicing di mana di kobong di jero teu meunang kaluar komo barang daharna hareupeun anu puasa ceuk awewe teh keur ngadahar seblak nikmat hareupeun puasa tah teu meunang itu milaraan lamun nepikeun ka batal anu puasana kabagian nerakana sabab kapilaraan ya mata kalau mun teh marek padang dahar ketika waktu puasa wala hareupeun anu puasa nyumput beunang geus lah eta haram naon haram puasa ka jalma anu haid anu nifas haram teu meunang puasa wa muharramatul jinabah jeung pirang-pirang pengharaman junub anu kamari geus dina hadas badag di antarana haram naon salat teu meunang salat jalma anu naon haid teu meunang tawaf teu meunang cicing di masjid henteu meunang kitu awewe mah gitu nah emang watakna sapertikeun kitu awewe mah keluar darah naon haid alus eta teh keluar darah haid teh darah naon darah penyakit ti awewe lamun lalaki mah tara kaluar lalaki mah alusna dikeluarkeun alus mata Kanjeng Nabi nganjurkeun ka lalaki itu dibekam dicetrak tah itu teh keur ngaluarkeun darah naon darah kotor mata Kanjeng Nabi nganjurkeun sabulan sakali diguma hijamah teh naon dibekam atawa dicetrak ngan ngari dicetrak mah trak langsung ngocor keluar darah gitu tutupan deui gitu dicetrak lamun hijamah mah disedot geutina disedot sedot darah naonna darah kotorna tapi aya naonna aya aturanna gitu. Nah, bade deui ka dieu jadi teu meunang ayeuna jalma anu haid anu nifas itu salat teu meunang tawaf oge teu naon teu meunang haram sabab tawaf aya di jero Masjidil Haram aya di jero nampan masjid sedeukeun abus ka masjid kumaha apa hukumna aya teu meunang matak tawaf oge hukumna haram teu meunang wajibu geus sakitulah eta nya wajibu sareng wajib al haidi wan nufasai qada usami wajib ka jalma anu haid jeung anu nifas ngadoan puasa anu tingaleun ketika bulan Ramadan datang bulan atau haid maka puasana kudu dibatalkeun teu meunang diteruskeun kudu buka terus kudu dikodoan namun puasa ada ya keur awewe nya jadi keur awewe lamun teu mah haid dina waktu puasa maka puasana wajib dikumaha wajib dikodoan lamun salat mah teu kudu dikodo teu kudu dikodoan teh lamun naon lamun puasa maka wajib dikodoan lamun salat mah henteu wajib dikodoan kecuali engke lamun aya aturanana ya lamun saatna dina hiji waktu salat anu eta waktu salat teh memehna anu bisa dijama nah itu wajib dikodoan kalaya naon aturanana geus lah sapertikeun itu nya aturanana bahwa ketika puasa itu haram ngalaksanakeun ketika haid haram ngalaksanakeun puasa lamun awewe jeung wajib diqadha lamun salat teu meunang salat awewe lamun keur haid henteu wajib diqadha itu bedana sakitu ke lalaki mah terus eueuh naonna eueuh parena amun keur sama ke lalaki mah
Abi mah head mang cek jilan teh eta mah lain head jilan ambeien nu kitu ngaranna tina bujur eta mah. Maka wajib puasa, wajib salat, wajib lalaki mah naonna Allah liburna. Beda jeung saha? Beda jeung awewe. Kita bersolati tinggal rek ngajelaskeun kana salat. Allahu a'lam.